Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna barudak? Damang. Patepang deui sareng Ibu di kelas daring Basa Sunda bab K2 kelas 7. Nah, di bab K2 kelas 7 ieu aya kaulinan barudak. Nah, sata acan ku Ibu dijelaskeun, hidep siapkeun heula alat tulisna, teras catet naon anu ku Ibu dijelaskeun. Ya. Tah, naon sih cenah kaulinan barudak teh? Nah, kaulinan barudak teh nyaeta hiji kagiatan anu mindeng dilakukeun ku barudak dina mangsa keurineh. Keurineh teh dina mangsa anu keur nyantai nya. Ditilik dina prak-prakana mah kaulinan barudak teh kaasup kana olahraga tradisional. Aya oge anu leuwih deukeut kana kasenian. Kaulinan barudak mangrupa kasenian biasana diwuwuhan ku kakawihan. Nah, salah sahiji contona anu kaasup kana kaulinan barudak tradisional teh nyaeta galah asin, gatrik, hahayaman. Tah cenah kalebet kana olahraga tradisional. Salajengna dina prak-prakana mah kaulinan barudak teh bisa dilakukeun ku sorangan, bisa oge ku duaan atawa ku lobaan. Nah, selain teh eta, kaulinan barudak oge dipasing-pasing kana kanggo kaulinan istri atanapi kaulinan pameget. Nah, di dieu ki Ibu tos dipasing-pasingnya aya kaulinan barudak dumasar pikeun awewe jeung lalaki. Kahiji tos teu birek deui hidep aya backlen. Backlen teh bola geuning dikeun ka luhur dialungkeun teras kuninganana atanapi kubukna dipurageun. Terus aya sondah. Sondah mah urang ngagambar heula geuning biasana nganggo kapur atanapi nganggo naon we dina taneuh. Terus aya congklak, aya encrak. Nya pasti barudak istri tos teu aneh deui nya kana kaulinan barudak nu ieu. Anu salajengna aya kaulinan barudak lalaki, aya gatrik, aya papanggalan, langlayangan, kolecer, jeung sorodot gaplok jeung rea-rea deui nya tiasa diaosnya. Nah, salian ti kitu aya kaulinan barudak anu tiasa dilakukeun ku murang kali istri atanapi ku pamaget oge. Kahiji aya galah. Bebasnya eta mah nya upami bade galah oray-orayan, ambil-ambilan, ucik sumput, boy-boyan. Tiasa istri pamaget. Nah, di pasing-pasing kieu kusabab henteu sadayana kaulinan teh cocok atanapi sok dilakukeun ku istri atanapi pamaget nya. Tiasa diaosnya ku hidupnya. Nah, salajengna aya kaulinan barudak dumasar kana prakanana atawa dumasar kana pelaksanaanana. Kahiji aya anu dibarung ku kakawihan, dua aya anu henteu dibarung ku kakawihan. Tah, ari anu dibarung ku kakawihan teh nyaeta diiringi kitu tah ku kakawihan. Kakawihan kin ku Ibu dijelaskeun nya di slide salajengna. Kahiji aya oray-orayan, dua cing ciripit, pacici-cici putri, jeung rea-rea dinya tiasa diaos. Anu salajengna nyaeta anu teu dibarung ku kakawihan, aya gatrik, sondah. Tah ieu mah langkung kana olahraga tradisional teh ya. Nya sapertos galah nu kitu. Nah, salajengna kan tadi aya kaulinan barudak anu dibarung ku kakawihan. Nah, hideup tos terang tah acan naon sih kakawihan teh? Nah, kakawihan teh nyaeta lalaguan Sunda anu dihaleuangkeun ku barudak sarta raket patalina jeung kaulinan barudak. Nah, tadi geuning aya contona urang muka deui nya. Contona teh aya oray-orayan. Nalika hidep ngalakukeun kaulinan barudak oray-orayan, pasti kan aya rerencangan hidep duaan anu ngajagaan ieuna orayna duaan geuning ngadamel naon sih terowongan. Tah ari buntutna teh nyanyi geuning. Cenah nyanyina teh kieu. Tah aya contona nya. Oray-orayan luar leor mapai sawah,
Tong ka sawah parena keur sedeng bekah. Oray-orayan luar leor mapai leuwi. Tong ka leuwi di leuwi loba nu mandi. Terus pokok namanya dugi ka geningan si buntut orayna teh saeb sadayana. Nah, gitu cenanya aya kaulinan barudak anu kakawihanana sareng anu teu aya atawa teu dibarung ku kakawihan. Nah, mung sakitu cenanya pedaran ngeunaan bab 2 kaulinan barudak. Ayeuna pancen ti ibu kahiji saatos nonton ieu pedaran tulis dina kolom komentar YouTube nama lengkap sarta kelasna. Contoh misalkan tos nonton hidup langsung komen Wasta atanapi nama Yudhistira kelas 7G. Nah gitu tos we kitu hungkul. Saatos komen serat naon anu ku ibu dijelaskeun. Terus fotona kirim ke classroom. Nah, saupamana hidup tos ngintunkeun tugas di atanapi tos ngintunkeun foto di classroom, otomatis di absena tos hadir. Ya, hartosnya sok sing sumanget ngerjakeunna ku ibu diantos ieu pancen dugi ka dinten enjing tabuh 12 wengi. Ya, hatur nuhun, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.